Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ieu rekaman terakhir dina maoskeun kitab Daqaiqul Akhbar bakal nyarioskeun tentang makanan-makanan ahli surga anu penuh dengan berbagai kenikmatan sareng henteu ngabosengkeun. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu dipasihan anugerah ku Allah berupa menikmati makanan-makanan di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu yaumin sareng setiap hari yajidu mi'ata ta'amin ahli surga bakal mendapatkan 100 jenis makanan anu berbeda-beda, baik beda rasana, beda bentukna, beda we sagala-galana oge. Panari di dunia kadang-kadang aya kue, aya makanan beda bentukna tapi rasana teu jauh beda. Pasti makanan di surga mah moal sarua jeung makanan anu aya di dunia, pasti bakal jauh lebih nikmat daripada makanan di dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, parantos nyarioskeun Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa idza akala ketika bade tuang saha waliyullahi wali Allah, para kekasih Allah hayang ngendahar di jero surga, minal fakihati hayang ngendahar berupa bubuahan, masya'a anu dipikahayang ku eta waliyullah, wastaqa ila ta'ami sareng sangat hayang mencicipi makanan. Amarallahu ta'ala maka Allah bakal marentahkeun an qaddimu pikeun ngahidangkeun lahu pikeun eta waliyullah at-ta'ama kana makanan. Jadi geus teu kudu olah heula, teu kudu neangan heula, begitu urang hayang langsung Allah bakal ngirimkeun makanan anu ku urang dipikahayang. Fayatunahu teras dongkaplah hidangan ka eta waliullah di lebet surga bisa ba'ina tabaqan kalawan membawa 70 nampan wa sab'ina ma'idatan sareng 70 hidangan min durrin wa yakutin anu terbuat eta nampan teh terbuat tina berlian sareng yakut. Lain piring beling kos di urang, piring nahungkul nampan nahungkul diciptakeun tina inten sareng yakut. Masya Allah. Ala kulli ma'idatin dina luhureun nampan-nampan teh alfu suhfatin min dahabin aya 1000 piring tina emas. Kama qala Allah ta'ala sakumaha firman Allah subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Zukhruf ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wallahu a'lamu bimuradih. Bakal dikurilingkeun ka ahli surga naon piring-piring anu terbuat tina emas sareng gelas-gelas terbuat tina emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdu a'yun. Wallahu a'lamu bimuradih sareng dina eta surga teh
bakal aya apapun anu dipikahayang ku hate si penghuni surga, sareng apapun anu dipandang indah ku mata, kabeh bakal araraya. Nepi ka iraha eta ahli surga disuguhan makanan minuman sareng dibebenjokeun ku berbagai keindahan teh. Wa antum fiha khalidun, sareng ari araranjeun dina jero eta surga bakal kekal selama-lamana. Iyalah balasan anu sangat puas pikeun jalma-jalma anu taat ka Allah sewaktu di dunia. Wa fi kulli sohfatin sareng tina setiap piring alwanun minat ta'ami, aya berbagai macam makanan. Lam tamassahun naru, eta makanan teu dipasak diolahna henteu menggunakan api, henteu disentuh ku api. Walam yutbihu tabbah, sareng eta makanan teh henteu diolah ku seorang koki, henteu diolah ku seorang juru masak. Walam yu'mal fi qudurin nuhasi, sareng henteu diolah dina katel tembaga na panci. Wa ghairihi atau anu lainna henteu, ieu mah olahanna lagi henteu melalui coet, henteu melalui piring. Kumaha atuh carana Allah ngayakeun kana eta makanan? Walakinnallahu, akan tetapina Allah subhanahu wa ta'ala qala berfirman, laha ka eta makanan kuni, jadi sesuai anu dipikahoyong ku ahli surga. Geus teu kudu make sababiah deui, teu kudu ngadaguan sejam 2 jam. Begitu urang hayang makanan langsung ku Allah diayakeun set, geus teu kudu kesal nungguan. Fatakunu bila ta'bin, maka jadilah eta masakan teh teu kudu gawe capek, wala nasabin, sing teu kudu susah payah, teu kudu ribet, asal urang hayang kana naon wae pasti ku Allah diayakeun langsung harita keneh. Begitu beres Allah nyadiakeun makanan sareng minuman pikeun ahli surga sesuai dengan kahayang ahli surga. Fayaqulu waliyullahi tilka sihafa, teras makanlah eta waliyullah teh kana makanan anu aya dina eta piring-piring ngetos disadiakeun sesuai dengan keinginan eta ahli surga. Fa idza syaba'a, maka sawaktos ieu ahli surga teh wareg kenyang menikmati makanan dan minuman anu tos disadiakeun, nuzila alaihi tuyurun, maka bakal lungsur ka eta ahli surga teh manuk-manuk min tuyuril jannati, ti jenis burung-burung di surga, kal bukhoti, seperti burung bukhoti, burung unta, fil adni dina gedena. Jadi burung di surga mah kaloroy moal aya leutik, paling leutik sagede burung onta. Fatakumu ajnihatuha, terus eta manuk-manuk teh ngeplekeun jangjangna, ngeplekeun sayapna ala roksi waliyillahi, kana luhur diluhureun mastaka waliyullah teh anu beres tuang. Watakulu, terus nyarios eta burung-burung teh kul lahman toriyan ya waliyallah, hayo gerak tuang ku anjeun wahai waliullah, gerak tuang eta daging anu seger ya wahai waliullah. Ana kada wa kada, kami ge cek manuk urang ge sarua, kos kitu geus dalalahar urang oge. Wasyaribtu, sareng kaula ge geus nginum cek ieu manuk teh min ma'isal sabili,
minum cai salsabil, wa min ma'il kafuri sareng minum sungai kafur, wa ra'aitu min riyadil jannati sareng kaula geus makan rumput-rumput anu aya di taman surga. Begitu ieu waliullah teh ningali manuk anu nuju ngeplakeun sayapna di luhur mastakana, fayashtaku waliyullahi maka timbullah hasrat ieu waliullah teh ila lahmi tilka tuyuri kana ngadahar daging ieu manuk. Cek ieu waliullah teh meureun, aduh mantep amat ieu manuk lamun didahar dagingna, hayang teuing kaula ngadahar daging ieu manuk. Fayu'marullahu ta'ala maka langsung Allah marentahkeun ay antaqa'a ala ma'idatin min ayyi launin sya'a, marentahkeun supaya ieu manuk teh ragrag kana piring hidangan nu mana wae sesuai kahayangan wali, langsung tinggal ngahuapkeun, geus teu kudu digoreng heula, komo dipencit heula mah tararanggel. Pokona ketika ahli surga ieu manuk hayang disate langsung jadi sate, hayang direndang langsung jadi rendang, geus naon we lah pokona mah langsung jadi sesuai kahayang hate ahli surga. Fatakunu syawaan, kemudian jadilah ieu manuk teh daging panggang, daging anu dibeuleum sesuai dengan keinginan ahli surga. Fayaqulu waliyullahi ta'ala min luhumiha, maka terus langsung tinggal ngahuapkeun bae ieu ahli surga teh kana eta daging, geus teu kudu capek-capek ngolahkeun. Beres didahar ieu daging manuk teh nepi ka imeut, summa tarji'u tuyuran, kemudian ieu manuk teh balik deui seperti semula jika can pernah didahar. Biidnillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala, kama kanat seperti semula, balik deui seperti semula. Masya Allah. Fal jannatu maka ari surga la yanfadu ta'amuha, moal seep-seep makananana, moal aya aturan aya usum paceklik, moal aya aturan hese dahareun, moal aya jelema nu kalaparan di jero surga, la yanfadu ta'amuha, moal beak-beak makanan di surga mah. Wa in akala minhu, seandaina ahli surga memakan kana makanan, la yanqusu minhu syai'un, moal berkurang eta makanan teh tetep we seperti semula, moal berkurang saeutik-eutik acan. Nadhiruhu fid dunyal Qur'an, perumpamaanana eta makanan surga di dunia seperti Al-Qur'an. Yata'allamuhun nasu, di mana semua orang mempelajari Al-Qur'an, wa yu'allimunahu sareng ngajarkeun kana eta Al-Qur'an, wa huwa ala halihi, tetep bae eta Al-Qur'an tetap seperti semula, kitu-kitu kene, moal aya anu berkurang. La yanqusu minhu syai'un, moal aya anu berkurang saeutik oge dina eta Al-Qur'an, sanajan terus digali, dipelajari, diajarkeun, dipelajari, diajarkeun terus-terusan nepi ka yaumul kiamah, moal aya beak-beakna eta Al-Qur'an. Qala alaihi salamu, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati sanyana ari ahli surga, yakuluna eta teh tararuang ahli surga teh, wa yashrabuna sareng mararinum ahli surga teh, summa yakhruju kemudian keluar, min ajsadihim tina jasad-jasadna ahli surga, rihun angin, karihil miski seperti aroma misik, wahakada sareng kitulah ila abadil abadi nepi ka selama-lamana terus-terusan seperti kitu. Wareg dahar, wareg nginum, moal BAB,
moal buang air kecil tapi bakal keluar angin anu sengit seperti sengit namisik. Pan urang di dunia osok ngaluarkeun angin ngan anginna bau busuk lain bau misik. Komo geus ngadaangkeut deui mah. Alhamdulillah ala ni'amihi wasyukru lahu ala mawahibi karamih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqih wa ala alihi wa sahbihi ma adha'a nurun fi ufuqih. Alhamdulillah kalayan pitulung Allah subhanahu wa ta'ala sim abdi tiasa ngarengsekeun pembacaan ieu kitab Daqaiqul Akhbar. Pamudah-mudahan budi aoskeunana ieu kitab Daqaiqul Akhbar sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat Allah ka urang sadayana, baik sim abdi anu maoskeun sareng anu ngupingkeunana. Pamudah-mudahan sing janten sabab wasilah dihampurana dosa-dosa urang sadayana, dosa sim abdi oge dosa anu ngupingkeun sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pamudah-mudahan sagala rupa kasayan dina ieu kitab Daqaiqul Akhbar, pahalana sing dikocorkeun ka pangarang ieu kitab nyaeta Al Imam Abdurrahim Ibni Ahmad Qadi, nafa'anallahu bihi amin ya rabbal alamin. Sim kuring jalmi anu sangat bodoh nyuhunkeun dihamputeun saageng-agengna kahadirin sadayana anu ngupingkeun kana ieu pangaosan. Bilihna aya kalepatan eta semata-mata tina kabodohan sim abdi. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ngahampunten kana kalepatan abdi, sareng mugi-mugi para hadirin sadayana oge sing ngamaklum kana kalepatan abdi. Atuh saupamina aya leresna eta samata-mata dongkap ti Allah subhanahu wa ta'ala. Oge pamudah-mudahan sing janten amal soleh pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.